lamun erek memperjuangkan agama Allah Islam teh, maka cek Nabi ulah nurutan lonok. Dimana pindah tempat robah, pindah warna robah warnana, tah eta lonok. Tah berjuang dina agama mah ulah nurutan lonok, robah-robah di mana wae tempat jeung saha wae urang berhadapan nu dipake hukum Al-Qur'an anu dicontohkeun ku baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta nu jadi patokan terus nepi ka paeh oge. Anu akhirna urang rek menang ganjaran malah jadi menang siksa, dabonganna urang nurutan lonok.